Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panak deui. Waalaikumsalam. Engke heula atuh pan abdi ngajawab heula salam. Diulangi deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun anu tos standby Ieu mah udah di dikawal channel teh. ieu. Anu tong hilap subscribe, like, share, komena. Tepang deui sareng Abi Andi. Abdi Danu. Teteh Tuti Herawati. sareng Ibu Tuti, alhamdulillah. Terus ada nih aya ayeun. Saat ini teh aduh punten ya Kang, rada pabaliut nyariosna. Sok basa sok campur-campur abdi mah. Ayeuna teh abdi nuju linggih di Parakan Muncang, perumahan subsidi anu bintang 5. Dia teh rumah subsidi anu rasa komersil. Ya, sok keras ke. Kan rasa komersil Kang. Mung 400 meter modal tuh 400 meter di jalan raya jalan provinsi. Nah, mung 15 menit Karanca Ekek atau Cileunyi atau Cisundaud biasa kali itu kali itu. Nya. Terus pisan. Yang di teh suasananya masih sejuk, segar. Ayo penampakan bumina Kang. Ieu teh tipe sabaraha? Kita tipe 30 genep 10 Kang. 30 genep 30 10. genep 10. Jantan luas tanahna di genep 10 meter, 10 meter bangunannya 30. bangunannya 30 meter persegi. Spek lebetna naon wae teh Pak Andi? Aya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Aya space di pengker 2,5 meteran. Sareng aya taman depan jeung carport. Hargina pamikes ieu teh sabaraha Ibu Tuti? 192 juta. 162 juta Pak Ani ieu teh. Nuhun. Tah numut Pak Ani ieu rumah subsidi teh asa juga komersilnya. Nuhun itu saperso. Ninggal naon namina teh? Ninggal bentuk rumahna, Tampak mukana. tampak mukana. Kita ya pasadna gitunya ya penyangga pilar naon disebutna teh tuh. Sebabna anu aduh pilar ieu Mohon. pilar Kang. Partisi kusen sareng jendela teh ieu tos ku aluminiumnya. Nuhun, tah eta raosna teh moal kana rayap. Moal kana raya. Nuhun, da soalna ku aluminium ngaji lagi moal kiateun. Terus Bu Titi kang skema pembayaran itu kumaha Bu Titi? Terkait booking gitu. Oh, kami terkait booking mengawitan 1 juta. 1 juta. Tapi kami bade akad Mohon, kantun nami 8 juta. mohon pas pada akad nami 8 juta gitunya. Booking nama cekap di 1 juta. 1 juta. Tak kang cicilan cicilan sasihan gitunya. Mohon. Ieu teh 1 juta di 1 saminya. juta. Salami 20 tahun. 20 tahun. Saya naik-naik. Daya naik-naik. Sekarang di bookingnya langsung diprogres pembangunan tuh 2 sasihnya. Jangan di booking, lebet berkas langsung dibangun. Dah Pak Ani, Itulah. Cibu terus ngajelaskeun namanya teh dina hargi cicilan naon namina teh kemudahan lah kangge customer gitu nya kangge user lah kemudahan. Pak Ani paming bade ngarekomendasikeun ka Ibu Bapak sareng teteh Akang nu aya si Bandung Raya begitu nya nu periogi rumah subsidi kumaha Ci promosi Pak Ani gitu. Promosina kieu Kang, teu aya deui rumah subsidi anu harga seharina 35.000. 35.000 Sehari 35.000. Salah sasi teh 1 juta. nya Sami wae Kang. nya. Mun dietangkeun mah kaji eta. Kaduana ngan mung 400 meter di jalan provinsi. Mohon, Ka Alfamart mung 3 menit Kang. mohon, SD SMP caraket. mohon, Komo TK terus saya dilebet. mohon. Terus aya nu ngagaduhan warung di dalam lingkungan perumahanna di raos pisan di suasana Raos asli. pisan. Pada ninggal unitnya Kalebet di sana kuncina. jadi canak gitu kalau rasa. Mohon kita ayeuna ieu ge pieu tos hararejo sadayana ieu teh. Mohon janten Pieu nanti pemandangan teh. sabari nyuci pemandangan Kang, cuci mata. Ulah di mall wae cuci mata. Itu menuju progres kan? Mohon. Nah, itu progres menuju engke tahap selanjutnya. Itu sadayana sabaraha unit? 252. 252 unit. Janten tong hariwang kaseepeun gitu. Masih kena seueur. Saran ti abdi enggal survei ka lokasi kita tepang sareng Bu Tuti. Biasa konsultasi sareng Bu Tuti atau napi konsultasi ke abdi tiasa melalui link WhatsApp nu aya di bawah deskripsi video ieu. Pada wawancara Bu Tuti mangga Cekap. bila anu ditaroskeun Cekap. Mangga tadi oh Kang cenah hoyong pembangunan Kang. Jadi teh lumayan ya akses jalan hari lagi itu ageng. ninggalna Nah, ieu teh lingkungan lagi atos dicor di raos teh. jalan teh Jalan atos dicor. ya roh jalan sabaraha Andi? Ini 8 meteran aya. 8 meteran ya? Punya. Mohon 8 meteran. Pembangunan lagi progres. Mung dua sasih. Booking 1 juta langsung dibangun. Nah, prosesnya paling dua bulanan lah. Iya nya Langsung menuju progres ya. Pani iya mohon menuju progres Kang.
Tah ieu raos sih aya anu tiasa kalebet nah Kang bili bade ninggal kalebet mah Sok tanya jawab sareng Bu Tuti. naros naonnya. Seueur nu ditaroskeun ka Bu Tuti teh. Tah Terkait akses jalan nu menuju ka dieu teh sabaraha akses kinten-kinten. oh mohon Bu. Salain ti Parakan Muncang. Tiasa lebet di Tanjung Sari di Tanjung Sari? Jatinangor mohon tiasa. Jalan naon? Jatinangor. Jatinangor. Mohon. Lebet di Alfa Cinanjung lebet ka tidinya teh tiasa masuk ka dieu. Oh, janten ka orang Tanjung Sari wilayah Sumedang ge tiasa nyana kumi di dieu. Mohon. Jalurna ti Di Alfamart Cinanjung. Alfamart Cinanjung. Satos tol Cisundawu teh nya banten. Kat acan. Oh sate acan. Acan. Dan nanti dia upami bade ka Unpad, bade ka IPBG caket mung 12 menitan lah. Nemeh teh ngebahas teh akses salah inti ke Parakan Muncang ya jalan nu ti Alfa Cinanjung nu tiasa lebet ka dieu. Kita khusus kangge orang-orang Sumedang tapi orang-orang Tanjung Sari. Tadi ge abdi ngalangkungan pasar Kang nya. Cekeun abdi mah teu naros eta mah. Allahu Akbar. Teu naros abdi eta sumpah abdi mah teu naros. Mohon. Ieu mah bewara we lah ka palawat Dah, biasa. gitu. Kangge cai nomor hiji. Tah kumaha Bu? Cai. Alhamdulillah saya mah 24 jam jalan 24 jam. jantan artesis mah ngebor nyalira. Biasa Arti- deuleut Bu. Biasa. Biasa. Mohon. Tapi tetap kedah dididihkeun heula Bu nya. Mohon Da- aku kedah dimasak. Da cai heula. nomor hiji eta teh Mohon, gitu cai. Bu. Ayeuna bumi sae tapi caina rada sesama kan jantan pertimbangan oge gitu nya. Oh di dia mah cai aman gitu nya. Cai aman, insya Allah aman Pak. Mohon. Jangan kapal situ bade dibangun masjid. Oh itu progres bade di damel masjidnya. Mohon. Kumaha ieu teh? Tos jelas we ieu mah nya. Sadayana ke bilih anu bade dikonsultasikeun, bilih naon namina teh ke komunikasi abdi ieu tiluan kirang jelas, kirang detail nya hapunten. Satu acana kangge informasi detail nama ke tadi diuihkeun deui kantun diaos we dina deskripsi di bawah video ieu gitu. Ditutup wae Pak Ani. Mangga. Gitu, hatur nuhun mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Danu, Abdi anak buah Gorgom. Abdi Tuti. hatur nuhun. Sampurasun. Rampes.